Lamun hayang lemes hate diajar ngarautan heula, mantake ngaji baheula, lain ukur maca Qur'anna, tapi diajarkan prosesna. Quran teh teu meunang dicekel. Komo nucan nguduk mah. Kudu make naon? Kudu make harupat atawa tutunyuk. Barudak teh memeh diajar ngaji teh nyieun tutunyuk heula. Tutuny tuh make daun naon? Etan kaum. Make kaum. Tutunyukna make naon? Aya nu tinu tinu kawung, aya nu tinu awi. Dijieun palus-alus dilemesan. Make naon? Make hamplas daun. Daun hampelan. Diajar proses. Memang ngaji teh proses heula. Qur'anna kudu make rekal tuturutanana. Nyarieun rekalna meunang sorangan. Ka cek guruna teh mawa ka ngaji ayeuna ka sawah heula, ka guru babakti heula ngagulur sawahna heula mang nanurkeun, mang marabkeun dombana. Patuh ka guruna alifna nepi ka dirina, ba tepi ka nurasana, tepi ka dirina, nyerep ilmu na lain ukur apal cangkem tidinya Gusti hadir dinu ayatna.